Harita kuring masih keneh leutik. Umur aya genep tahun nama. Bari gogoleran di tepas imah aki sok mangdongengkeun kieu jujutan nama. Harita si kabayan dititah ngelanang ka ku si abah. Kabayan, cek si Durakim cenah nangka nu di sawah geus beuceuna di ala geus asak siga nama. Cek si abah bari neuteup ka si kabayan nuker gegelehean api-api tengah denge malah ka tembong beureum hayameun. Kabayan rada ngagorowok tarik. Maneh sare pokna deui. Nya abah tibra duh peuting tas ngarona apanan balik subuh. Jawab si kabayan teu euleum-euleum. Durus tunjung sia. Manya sare bisa ngadenge. Jugjug pangalakeun nangka ceuk si abah. Ke atuh bah apa nanti brakeneh uing nage kumaha reka dituna apanan keur sare manya bari peureum bisa kalangsu atuh. Geus atuh bah tita si Durakim wae apanan manehna nu ngabejan abah keun murakna kana mah dibantuan pokna bari anger ngagoler. Tempo ku sia kabayan aing mawa naon ieu jamotrot amak si abah nempo si kabayan nu anger ngagoler. Gagang sapu geus diamang-amang rek dipabukeun ka si bujurna kabayan. Untungna si kabayan kabur ngorejat. Aits bari nangtung terus pasang kuda-kuda. Ari abah rek naon mainnya ngalanang ka make sapu ngababuk sia buru init. Bari gugulunu kabayan muka panto tepas si abah narik napas. Dasar kabayan hirup teh rek kitu wae maneh teh. Gek diuk kegot kana cikopi tiis dina bekong. Keur anteng ngalinting daun kaung kadenge sora nu handaruan nyegrok ti luar imah. Ke sora naon deui ceuk si abah bari muniang muka panto. Barang breh nu dititah ngalanang ka keur murungkut ngagoler dina golodog. Kabayan ngagorowok tarik pisan. Si kabayan anu keur hees atuh ngarenjag langsung ngorejat. Alatan saririna golodog atuh manehna ti jengkang ngaglutuk ka taneuh. Aya naon abah? Sok baku ari ngaganggu kanikmatan batur teh. Lain ngaganggu sia onton. Kancang ngalanang ka lamun henteu maneh moal diijinan ulin jeung Nyi Iteung. Euleuh sia Nyi Iteung bah. Heueuh. Aduh eta mah si Eplok Channel bah kabogoh kabayan anu satia hidup sampai mati. Abah mah tidak percaya ya kalau kabayan ingin melamar dia. Saha bari nage norek percaya ka bongok sia kabayan. Ih abah jangan begitu. Gini-gini juga aku teh calon Nyi Iteung abah. Bunga desa di desa ini. Abah jangan macam-macam ya. Sia nu teu macam-macam lamun teu buru-buru indit kana nangka tampo ieu. Tampo ku sia. Abah entong ama makan wae atuh. Ye bah cek Pak Ustad oge marah teh baladinya setan. Jadi abah jangan marah-marah sama kabayan.
sia da setana ayeuna rek init moal. Ding ding tak dung dung tak ding dung tak ding 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 dung dung tak dung tak bersambung.